Mel, dewek labu dicak di kotok Mel, dicak di kotok. Oh, kali. Lah, lain apa? Geuning ilmu teh sarua Mel jeung dewek. Aya nama saguru ilmu ulah ganggu lah. Hampura dewek. Lah. Hidup beres lah. Hidup kurang ngalap belut tak? Ayo ngalabelut ayo. Ah, Mel cek beja di dia loba belut. Gimana? Di dia. Ini wadahna aya pan ieu. Iya. Apakah orang make teh doma? Apakah orang gejil dia galengan anak? Nah, di dia Gimana? dewek penting menang info si juri. Di dia loba belut yakin. Karena teh belut. Bagor bararada. Kumaha cara ngalana? Cek dek mah aya nama daripada lamun make teh doma, Mel. Belut karacunan meureun urang ge karacunan. Pasti. Aya nama urang gejil galengan anak. Maksudna digejlik emeh naon? Ieu. Ieu liang belut. Liang belut. Digejlik. Ulah digejlik. Lain lamun digejlik kan si belut kapeureumpeunan yeuh. Terus Biji kaluar arek si beungeut. moal ngamek belut tak Atuh moal gampang tinggal newak. Aing geus Belut ditewak. keur si beungeut ditewak ku urang. Terus kumaha maleueur. Moal. Mending digejlik. Yakin. Dikena di kumaha atahna di dahar. Kumaha omel we eta mah gitu. Ngeunah moal mun di dahar. Urang atahna. jual, urang keur meuli beas. Dah, jeung rokok, Jeung bener, rokok. jeung ngopi. Sok gejelik atuh coba. Jadi eta teh luar. Ya. Atuh arek kaluar kumaha da belut nangge meureun teh kapeureumpeunan mah. Oh, Gitu. bener. Pati hirup keneh eta. Hirup kene belutna mikir. Ayeuna urang ngobrol di saung, urang ngobrol ke zaman baheula. Oke, siap lah. Kumaha? Lain ngomong-ngomong Mel dek mah teh arti. Jadi asa nempo dina sinetron euy. Maksudna kumaha tah? Lain ente bisa insap gitu naon jalana gitu. Alhamdulillah kamu tong urang bisa insap da hirup Bandung teh aya untungna. Iya mah jalan-jalan mimitina gitu bisa insap apakah kumaha apa pernah omel eleh gelut apa kumaha lah gitu bisa mikir bisa insap gitu. Omel insapna mah gara-gara boga budak we dua da karunya geuning urang Bandung we mah mun urang dikerem arek kumaha. Enak balik kalau mau di kota wae. Syukur alhamdulillah. Enak ari ayeuna pacabakan usaha kana naon Sok we? ngalak keleang we, keleang sampai ka gaji 20.000. Alhamdulillah manfaat bisa dahar jeung asin jeung cicuwe. Baheula mah jeung daging ge geuningan urang barokahna. Ayeuna mah nikmat ngariung jeung pamajikan jeung budak. Nikmat alhamdulillah urang daripada hidup baheula duit loba oge eueuh manfaatna. Teu berkah. Teu berkah. Sarua jeung dewek meh dek oge lamun ngala belut ka sawah. Menang 1/2 kilo dijual ditukeurkeun kana beas dihakan jeung pamajikan. Nikmat meh dicoelkeun kana uyah teh euy. Bener. Jadi aya lemur mah leuheung loba cukui, songom. Di kota mah eueuh tempe we jeung tahu. Tah tom ayeuna mah hayang bisa nyupir kumaha carana? Teu pira nicak tai kotok saeutik Mel jadi ngageblug lumpat. Oh, gitunya. Ah moal hayang bisa nyupir tom. Nah gitu. Ayeuna mah arek diajar we ngabeca. Nah, ngabeca mah cara batur digoe sungkul, teu make bensin. Asal bisa maraban nu penting budana. nu penting jalan kehidupan urang ayeuna mah kumaha lah. Urang teh ieu mah alhamdulillah enak mah 5 waktu geus sok salat. Pirang-pirang. Penting teh urang tahajud jeung hajat. Alhamdulillah tenang hate. Ulah nyeri tato. Tato mah teu bisa jaminan, hate anu bisa jaminan. Ngomong hate hayam mah bisa dibeuleum. Ulah hate jelema mana karunya. Tumbah tahu main nama urang balik. Kan sakedeung deui ge lohor, urang tugas lagi ada. Oh, atuh syukur alhamdulillah. Hayu hampura heula dek nu tadinya. Engke Sering sorenya bebas, urang kan? takeun deui. Heeh, siap. Aduh, ieu na.
bajuna may bakbak. Pernah kena tak tahu bulat. Getihan kan, Getihan tuh getihan, getihan seetik terus ada aku leraikan semua. Hey!